Itadakimasu. Tah beres ngirim paket, langsung kumpul di warung jeung barudak. Ngitung duit COD. Jadi urang mah jeung barudak sok dihijikeun duit COD-na. Ke di setor tunaina ku 2 orang. Nu saorang setor tunai pecahan 5.000 jeung 100-na. Ka ATM BCA. Nu saorang deui setor tunai recehna. Ka konter jiga BRI link nu kitu ning. Jadi tahapanna tiap orang ngitung COD-na masing-masing. Tah, ieu urang keur ngitung COD nu pribadi. Mun geus beres duit COD individu dihitung, WA-keun we nominalna ka saorang. Geus kabeh ngaweakeun duit COD-na, karek we kabeh duit COD dihijikeun. Nu 100-an jeung 50-hanna ku si Pajar, nu recehna ku si Romi. Barudak mere admin we 1.000-2.000 mah keur biaya store ka konter. Jadi engke di akhir, kabeh duit COD barudak kumpul di rekening si Pajar. Ke si Pajar TF-TF-keun we sesuai COD anu geus di WA-keun di awal. Geus kitu mah tinggal setor we masing-masing lewat M-Banking BCA. Tah, sakieu setor COD urang poe ieu. Tamat ending yang sungguh mengsetorkan. Tos ah.